Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangdi sareng pribados dina warta Sunda. Pondok pesantren nyaeta sebuah pendidikan anu mana diasuh langsung ku para guru, para ustad, para kiai sareng anu lainna. Di Indonesia seueur pisan pondok pesantren diantarana Pondok Pesantren Aturiah, Pondok Pesantren Minto Huda, Pondok Pesantren Haur Kuning sareng pondok pesantren anu lainna. Pondok Pesantren Aturiah anu didirikan ku asmana Kiai Haji Muhammad Atori sareng Ibu Haja Siti Komariah anu tempatna di Kampung Cisarua, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. Terus langkung jentre hayu urang tingali sasarengan kayaan pondok pesantren di Aturiah.